Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah sifatna Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat agung di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Rahimi anu maparin nikmat alit di akhirat hungkul. Alhamdulillah risadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Allazi anu faddola ngunggulkeun ladi badi adama ka anak Adam bil ilmi ku ilmu wal amali sareng ku amal. Ala jami'il alami ngelehkeun sakabeh alam. Wassalatu sareng ari salat sareng ari rahmat ala Muhammadin eta muga tetep ka Kangjeng Nabi Muhammad Sayyidil Arabi anu janten gustina orang Arab wal ajami sareng lian Arab wa ala alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wa ashabihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi ya Nabi ulumi anu jadi sumber pirang-pirang ilmu wal hikami sareng pirang-pirang hikmah. Wa ba'du saparantosna maca bismillah alhamdulillah sholawat sareng salam ka Rasulillah. Falamma ra'aitu dina nalika ningali kuring kasiron kana lolobana minal tullabi ti pirang-pirang jalma minatul labil ilmi ti pirang-pirang jalma anu nyuprih ilmu pi zamanina dina zaman orang sadayana. Yajiduna nya-nyaan ieu tulabul ilmi ilal ilmi kana ilmu wala yasiluna sareng henteu nepi ieu tulabul ilmi aw min manafihi atawa tina pirang-pirang kamangfaatan ilmu wasamaratihi sareng tina pirang-pirang buahna ilmu wahya sareng ari ieu samarat al amalu eta ngamalkeun bihi kana ilmu wa nasyru sareng nyebarkeun yuhramuna dicegah ieu tulabul ilmi atawa dihalangan ieu tulabul ilmi lima karena perkara innahum sayaktusna itu tulab akhtau eta nyalahan ieu tulab toro ikohu kana pirang-pirang carana atawa jalanna ilmu wataroku sareng ninggalkeun ieu tulabul ilmi syara'itahu kana pirang-pirang syarat ilmu wa kullu man sareng ari tiap-tiap jalma akhtoa eta anu nyalahan ieu man autoriko kana jalan dolla mangka sasar ieu man walayanalu sareng moal meunang ieu man al maksuda kana anu dimaksud qala nahasa eutik ieu maksud aw jalla atawa gede ieu maksud aradtu ngamaksud kuring wa ahbabtu sareng mikaresep kuring an ubayyina kana yen mertelakeun kuring lahum ka itu tullabul ilmi tariqat ta'allumi kana jalan nyuprih ilmu alama netepan kana perkara roa itu anu ningali kuring pil kutubi dina pirang-pirang kitab wasami itu sareng anu geus nguping kuring min asatizi ti pirang-pirang guru kuring ulil ilmi anu ngagungan atau anu kagungan ilmu wal hikami sareng pirang-pirang hikmah rojaan barina ngarepkeun addu'a kana du'a li addu'a kana ngaduakeun li pikeun kuring minar raghibina ti pirang-pirang jalma anu raresep pihi dina ilmu al mukhlasina anu ikhlas kabeh bil fauzi kana kabagjaan wal khalasi sareng kasalamatan fil yaumiddini dina poe kiamah ba'da istakhartu dina sabada nyuprih kasayan kuring Allah taala ka Gusti Allah taala fihi dina ieu ngarang kitab wasamaituhu sareng merengaran kuring kana ieu kitab ta'limal muta'allimi tariqat ta'allumi kana ngaran kitab ta'limal muta'allimi tariqat ta'allumi waja'altuhu sareng ngajadikeun kuring kana ieu kitab pusulan kana pirang-pirang pasal paslun ari anu kahijina eta
fi mahiyatil ilmi eta tetep dina mertelakeun pentingna hakikatna ilmu wal fikhi sareng fikih wa fadlihi sareng kaunggulan ilmu. Paslun ari anu kaduana pinniati hali ta'allumi eta martelakeun dina niat tingkah ngaji. Paslun ari anu katiluna fi ikhtiyaril ilmi eta dina martelakeun milih ilmu wal ustadi sareng guru wasyariki sareng babaturan wasabati sareng kamangguhan atawa katetepan. Paslun ari anu kaopatna fi ta'zimil ilmi eta tetep dina mertelakeun ngagungkeun ilmu wa ahlihi sareng ahlina ilmu. Paslun ari anu kalimana teh fil jidi eta tetep dina mertelakeun nya-nya atawa sungguh-sungguh wal muadzabati sareng langgeng wal himmati sareng boga cita-cita. Paslun ari anu kagenepna teh fi bidayatis sabaki eta tetep dina mertelakeun ngawitan perjalanan wa qadrihi sareng ukuran sabak wa tartibihi sareng katartiban sabak. Paslun ari anu katujuhna pitawakuli eta tetep dina martelakeun tawakal. Paslun ari anu kadalapanna pi waqti tahsili eta tetep dina martelakeun waktu ngahasilkeun ilmu. Paslun ari anu kasalapanna pi syafaqati eta tetep dina martelakeun nyaahan wan nasihati sareng nasihat. Paslun ari anu kasapuluhna pil istifadati eta dina mertelakeun ngalap paidah. Paslun ari anu ka-11na pil waroi eta tetep dina mertelakeun apik hala ta'allumi dina nalika nyupri ilmu. Paslun ari anu ka-12na fima eta tetep dina mertelakeun perkara yurithu anu ngawaris ieu ma alhibdo kana hafalan wanisyani sareng kana pohoan. Paslun ari anu ka-13na pima eta tetep dina mertelakeun perkara yajlibu anu narik ieu ma arizqo kana rizki wa ma sareng kana perkara yamna'u anu nyegah ieu ma wa ma sareng kana perkara yazidu anu nambahan ieu ma fil umri dina umur wa ma sareng perkara yang kusu anu matak ngurangan ieu ma wa ma sareng henteu taufiki ari menta tulung kaula atawa kuring illa billahi angin eta tetep ka Gusti Allah. Alaihi eta tetep ka Gusti Allah hungkul tawakal abdi. Wa ilahi sareng ka Allah hungkul unibu balik kuring. Wallahu a'lamu bissawab.